Naon bray? Tanya aing deui. Masih kena nangtang ya? Lah penasaran? Jawab sok sing bener. Sok. Ya. Ban naon anu sabelah tapi ngeunah? Itu si anjing ban. Heeh, jawab. Ya ngaranna ban mah euy moal ngeunah liat teh daleen dahareun teh mah. Ngeunah, bray. Ih, si anjing. Lah, Jawab. ieu kurang mau jawab euna. Sok. Ban naon anu Sabelah tapi ngeunah. bantal. Si anjing emang bantal bisa didahar? Lah kan cek mana ge ieu mah tetebakan atuh sia teh. Salah, lain eta jawabanana. Naon? Baso. Ban. Nya atuh naon di da moal mungkin ngaranna ban bisa didahar sia teh. Bisa bray berpikir atuh secara logika. Anjir ya ngaranna secara logika teh lamun misalna naon ieu mah buah-buah naon anu enak eta geus puguh ieu mah ban ji. Da aya nu ngeunah. Astagfirullahaladzim ji. Euy. Meskipun ku aing ditanyakeun ka penonton mana ge moal harapaleun moal. Harapaleun penonton orang mah pinter, cerdas, henteu siga didinya mentok. Sok tanya aku maneh geura. Didinya atuh nanya. Ieu para penonton. Euy. Sok penonton komen-komen sing jawab sing bener ulah siga si eta ban naon anu sabelah tapi ngeunah. Moal bisa ngajawab sia teh. Bisaeun. Ban naon atuh ji da moal mungkin aya sia teh ban. Aya ban naon? Bandros. Sabelah aya ngeunah. Aduh ngeunah hanet-hanet isuk-isuk mantap. Kayak kawas kecap. Ganeng si anjing eta mah lain bandros. Bandros. Ban tadi nyebut lagi. Bandros. Beungeut.